Aduan gitu teu ngomong kitu aing mah. Aslina eta lamun motor kitu cenah di Cina. Kalautkeun. Teu mah euy. Henteu. Bener ketang tadi ge, Pak. Ngai nak aing. Aduh jeung aing aing saha sieun. Ieu aja kana aja nang blok. Siapa tangan Si aya naon aing. Sok pasea tah. Hajar, Pak. Sasalaman. Hajar. Salaman. Blok teh ngero di wali. Ini parah nih. Cuk. Naon cengider? Acan. Ya, We kider aing teh. ya, Cuk. Urang teh era nama era euy ngan ieu aduh keur ngerokok acan euy minjem heula atuh gocapnya. Lah, najis nginjem duit. Sia masuk ese mayarna kuya. Asli, Cuk. Engke mah ku aing dibayar. Lah, najis anjing head modal rongsok menang nginjem ti batur. Diinjem mah ka sia. Sia mah hese bayarna. 50. Najis lah. Aing keur ngerokok sia mah. Juga nginjemna ka batur lah ka aing. Anjing sia ka semua aya pangabutuh wae ka aing. Moal aing ge sia mah mayar pangabutuh unjung. Geus mantong. Awas ya. Pinjem duit ka aing eueuh gawe. Teh si rongsok dulukeun sia. Ini tuh urang minjem ka aing teh kira gocap. Awas ya rongsok. Mang. Ya. Punten. Punten gado acis 50 gitu. Mang. Ieu mah abi mah bade nambut. Saminggu engke dibayar Mang 50 we. 50 aya tuh Mang. 50. 50. Aduh, euy. Cuk, Naon? kabar baik jeung maneh? Kabar baik naon kunyu? Aya nu rek ngajual rongsok ngaborongkeun sigana mah. Nungguan tadi hareupeun SLB. Nu bener Isal? Bener aing mah tadi dinya tah gondrong-gondrong jamanna teh. Nungguan cenah. Loba. Jih, sia mah ditanya keneh wae. Irah aing ngabohong ka maneh. Heuh atuh Sal. Anjing aing mah teh isuk can meunang sia mah. Heueuh juk, pimilikeun eta mah Oh, pimilikeun. komisi ke ku aing diberean tenang. Heueuh sok. Ya Sal. Heeh. Laboh ka teh karsuk. Wah, benar ya pu ayeuna pimilikeun aing keur alus ya. Pokona mah arek di udara, arek di angin, keur di laut, pokona mah mantap we ayeuna mah pokona mah. Iya, sigana mah gondong-gondongna mah. Mang, bener yo arek ngaborongkeun rongsok. Balik ngaborongkeun rongsok. Cenah sur. Cing sama teh kieu mah. Nekasep. Anjing kieu ya, Mang. Bisa. Jeng. Lo panggil saya goblok. Mama, ya anjing. Aduh, aing. Anjing ini leuleus kieu euy. Anjing eta mah nu burung gitu. Aduh, anjing. Halah, jebak kiloan aing tinggaleun deui wae. Anjing, lah kemana ini burung euy? Anjing aman euy. Anjing, aman kitu ieu. Teu dibawa ku nu kilo. Aman sih euy. Wah, anjing aya. Allahu Akbar. Bisa. Anjing lepas goblok sia anjing ku aing. Sok sia ku aing payane dia. Goblok. Anjing sia. Aduh anjing goblok. Aduh karung aing tinggal paksa bodoh teuing anjing. Si Isa goblok surah aing teh heuh jama bener. Hah? Ulan. Iya anu nyelap nyeri huntu. Ih pangmenta nyeret tuh ka ditu tuh. Guru. Heh, mana budak leutik ngomong teh kurang ajar. Hah, cek si Isal. Mana si Isal, Nak? Oh. Isal. Naon? Mana sia itu ka budak leutik? Nita kurang ajar ka urang. Nah kapan urang teu pira titah menta nyere ieu anu nyelap na huntu. Ah, sia bohong. Nah atuh bieu. Hah?
Hampura. Maneh dah. Rongsok. Gaduh rongsok. Aya kardus, Sok meseran sabaraha harga kardus? Wah, kok abi mah dipeser 3.000, Anjir. Nah ieu mah leuwih mahal ti si Ucup euy. Oh, 3.000, Abi gaduh kardus tuh. Oh, nyatu ayo 1 kilo langsung. Ayo. Ah, iya, Oh, iya. Masuk sama karenanya. Sok. Ki aing kudu ka mana ngider ieu aing teu menang-menang. Meni apes pisan ieu. Jing. Kela-kela nasa kenal itu euy. Sia isa ngajual rongsok. Sigalin babaturan wae, kalah ka batur kehen. Lah, Cup. Maneh mah murah meliana ieu mah rada mahal. Santai atuh setengah hargaan kehen ka babaturan. Tih, beda urusanna Cup ieu mah. Aing yang mahal ka maneh mah. Mepeh kuae melian rongsok teh. Mepeh kumakeun pan anti mulian teh 2.000. Oh, Pan. Pantesan geus sia deui botak. Jojoran ka dieu gawe sia. Naon sia jadi momowa hulu? Da urang ge sarua usaha. Sok aing geus sieun ayeuna mah ka sia. Kumaha ayeuna? Sok, samaruk aing sieun ka sia. Bagus Ucup, indit sia mah. Aing ngajualna ke si ieu. Sasal sia ngacedog, kusabab dia geus ngaruk salapak aing kehen. Sia wawanian botak. Naon sia kehen? Dar goblok samaruk aing sia. Dar atuh dar. Sia wawanian ngaruk salapak di dieu goblok. Ngacedog sia, ieu urusan aing si botak. Pan aing ngajualna ke si ieu ai maneh. Sia wawanian atuh da. Nah, sia ari ieu. Astagfirullahaladzim, si botak kenaon? Sia wawanian botak. Sia botak. Aduh jeung aing salah sieun. Sia naon anjing. Ieu dia karang aing sia naon goblok. Oh, sia botak. Sia yang naon aing. Sok pasea, dah. Hajar, Bang. Sasalaman. Hajar. Salaman. Goblok teh ngero di wadi karang aing. Sasalaman. Anjing, ieu mah botakna leuwih sangar euy. Sasalaman cek aing teh goblok. Sia nya goblok teh di wadi karang aing sia. Jih, gua pemapan eta ek ngajual rongsok tah kanu botak 3.000 kardus ge. Enggak sih kayak hari aya ka dia deui jual. Aduh parasea kayak da aing ribet ngadengan ge. Kunyuk teh. Aing keur mah teu boga duit pisan nih kajual rongsok, kalah parasea kitu. Sia tuh gara-gara kudu gara-gara sia goblok wawanianan di daerah aing. Itu aing ngajual ka aing, nah diganggu ku sia. Geus bugu ya wilayah aing, wawanian sia ngacak-acak di panggidaran aing ku ya. Emang ku sama mawa wilayah? Kaneng sia botak lah. Bang na mawa hulu. Oh sia botak tah. Emang botak, emang kudu. Wal aki-aki lah. Anak muda, motornya motor kayak gini. Lemah kamu Sal. Lihat dong, aki-aki motornya ereking dong. Walau boros, laos. Cuki mai maneh mah. Kam seupaya anjing motor kieu. Nah, zaman segini. Paling dia motor batur eta nya. Enak aja sih teh motor aing. Semua orang nyaho ya motor aing. Aing mah atuh loba duit teh. Sakurang percaya aing mah. Mana motor kieu dikukut anjir di Jepang mah nu kieu geus dikalautkeun teh. Wah, gandeng aki-aki. Kakara boga motor ereking kitu wae geus polontongna mending geus asopang luhurna nya. Ih, Bukan menghina. Ini fakta, Sal, fakta. Motor kieu. Ya, kita mau belikan aku ke mana? Orang motor kieu patut. Kadayak. Mang Jack. Enggak saya tahu lupa pemotor kah? enggak sih, Pak. Ya tuh motor mana yang geus pada? Heeh. Brigade King Lodaya. Awas. Lecet motor aing. Maaf atuh Sal. Sugante itu motor mana? Iya, ereking Mang Jack. Balap mah. Hah? Iya di mana ngecetnya Sal? Air gasnya? Air berasna yuk.
Heeh. DJ Santika Fine Art Sumedang. Oh, Jai Santika, Fine Art Sumedang. Heeh. Halus Naon ah. gitu, Mang Jack? Hah? Kumaha gitu Mang Jack eta? Tuh, teu kumaha. Balaga kita kana motor ieu cenah kira aku budak ngora motor na kitu. Eking budak Sal, cenah. mana mah tuh ngomong gitu orang mentah. Ya lamun di Cina mah motor kieu geus kalautkeun cenah, Pak. Saat ngomong gitu Ai entah. tadi Ya, mana mah aduan gitu teu ngomong gitu aing mah. aslina eta lamun motor kitu cenah di Cina kalautkeun. Teu mah euy. Henteu. Bener ketang tadi ge, Pak. Nai nak aing. Goblok teh. Balaga pisan euy.